Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papangini jeung urang si Pompom di Bocah Sunda. Ya, jadi ya video kedua tentang Free Fire di si Bocah Sunda di channel gaming nu gaweun bahasa Sunda anu geus dijieun lila kieuna ieu channel tapi subscriber jeung viewerna can naek-naek. Cek urang ge geuning bantuan gelah abi ngadamel channel YouTube ieu duikeun ka sukses ka sing bisa ngabeuyakeun kolot ngabuktikeun ka sasaha bahwa abdi bisa naon hesena gara ti Bang pencet tombol subscribe, klik atas senaonna. Jadi abdi untung ka lagi bisa mun abdi bisa ngahibur ketik-ketikkeun mah. Ketik. Jadi inti nama maraneh untung, abdi untung gitu nya. Adil bisa meureun kamarana di musuh teh ngomong peak faktor berada ya teh biasa musuh ramai nih pas orang tah tuh padahal orang tuh nyobaan senjata ya teh penyobaan kumanya make senjata jarak deket dua senjata GG paling deketnya MP40 jeung shotgun orang kieu terus bikin kalet game halus nama jang season 10 mah GG jang push rank cu mantul cuk meneh sejang solo mah kudu squad kudu main squad mun yang kieu mah jadi jang banyak kala musuh ke musuh kutik pas ya gak gabah skin cu ngaruh cu aduh ketangkep ngaruh sih pengaruh kucing dan karekil hiji cu di musuh nage geus kosong padahal tadi siga rame pas turun teh euy motorana gerege jeung nama kemana cu musuhna cu wih galak nyangut kayak diomongkeun geus kayak dicarioskeun geus aya deui nyangut langsung halus nyangut langsung mun nguseup lah ieu mah nguseup litning kayak Mang Ciduk urang bokong kudu bisa ngabokong marane sekuat mah kudu bisa kieu tinggal bokong mak mun teu pae mah kuat pae ku urang we kaburu pae ku aturan GG shotgun MP40 jarak deket wah auto GG tergantung joki eta ge lah tergantung nu make kan kumaha keahlian marane sorangan tapi ge teu GG teuing lumayan di atas rata-rata nya lumayan lah istilah pemula tidak aku miliki kemenangan musuh mah cuman campuran nyadak tuh ya videona soal soraan kamu teh hilap ngarikod ayeuna settingan audiona diheningkeun ka teh hari deui ieu geus kagok geus mantul yang konten usaran hampuran ya aku ya make ieu da ya make backsound lumayan didatarikeun terus urang we nyarios lumayan lah teu garing-garing ting meusan hampurannya aduh ya lin ngahaja teu kahaja da insyaallah ke malek leuwih teliti ya pes lumayan tambah teuing bumbu lucun pes tembak langsung musuh cuk pas cuk wih untung aimna belajar aim heula tuh dak eta teu kena Bukannya baturan berarti.
Gimana baturan ayo jangan langsung buru euy. No kill no party mana senah euy. Baturan tah oh tuh benar euy. Mana arek naon cicing ke ngambil dikitan. Naon cicing geus main kesumputan gitu mendudo cing jogedan lah aneh mantul. Itu nonton ya. Musuh deh mana woi musuh dia musuh awas woi kalau mau santuy woi kela woi di kita nela woi santuy. Wah hit 10 jarak jauh takil mun solo ke sejarak jauh nak 10 menit kena sekuat jadi genah dah one shot one kill satu tembakan satu kill separahi baturan apa terkena kela soalnya dak segedinya anu can subscribe ya channel abdi subscribe heula subscribe da gratis teu mayar teu dipungut biaya moal ditagih nanaon jadi kemun insya Allah jadi mun tos ageng mah ya channel YouTube abdi bisa meureun ngayakeun giveaway leutik-leutikan we mah 500 diamond kubaraha mun geus gede cek abdi gegerah doakeun jeung bantuan abdi jadi bisa lebih semangat bisa itu iya kadi deui baik di ke tempat tadi meureun jana gede kene ke clock tower deui geus boga musuh ge kemana deui da ka dieu jonana kapaksa tadi gitu mana mayat tunggu dengan masuk ngerekomendasikan nyamun squad komo lamun mabar jeung baturan mah mendingan keneh aya salah seorang memakai shotgun jeung MP40 jadi ya seorang nyamperkeun kapar ku seorang jadi kompakana meh leuwih ka ciri meh leuwih ayaan dia sok divisi merana yang join kena guil orang wih kak ya rame wih diharap rame musuh cuk auto divisi marana yang join ka guil orang sok join ngarana Sunda Army bebas lah XCN rek mau ge tinggalan ge bebas tak perlu GG yang penting kompak terus rajin push ya push glory bareng teman bareng mabar kudu kompak kudu GG jangan takut minus coba musuh euy ngaleg bener penang ngaleg jadi di sampah kampret mindai amin. Duh boya mal doakan sing boya lumayan yang konten halus kata mas senjata ngedukung tim mimiti boya auto GG momen untuk konten Kemudian yang nama sapoe 2 poe teh ngupload video 2 poe sekali tapi kemarin meninggal sibuk wae deh karena di luhur mana luhur faktornya aturan penak tungguan otw wah dikiraan dian balengge udah bisa mau bisa kabur ti orang mah mau bisa
geng mah nu baturan euy. Di mana mana nih wajah. Itu tujuan nama M500 guna mah. Untuk ayat temenak jadi terpaksa iya. Jadi mun sama cobaan kombinasi senjata kieu MP40 shotgunnya iya M500 nu pistolnya sekopan jadi kena eta jangnya jauh na ngandelkeun eta anu kos mulai nama tu jauh teuing anu M500 mah lumayan jauh bisa jang jarak jauh na ayaan jauhan deui. Uish anjir untung jauh gini. Untung cu tegana cu mun auto delete auto lobby comeback skop balat aku tadi mana musuhna seorang di musuhna ge euy tadi mobil musuhna mana seorang deui dona ayaan kene auto boya urang tangan anu musuhna tong musuh nyangan urang kudu urang dengan musuh tong urang bikil ku batur kudu urang ngakil batur anjay boya urang sambut ele urang jemput anjay cuk urang ge join gerakan sekuat juguil urang jadi urang diajar kompak teu kudu GG teu perlu skin nu penting kompak nomor hiji urang jalan-jalan sekalian musuhna urang teangan lumayan dan rasa di mananya dia mual mungkin datang kalungkul na airdrop teu aya sami natawar orang cek natawar wah di mana atuh musuhna jona can jalan buru jalan gak kena jona nage 20 detik deh mana musuh teh yakin itu nih BK itu di mana tawarnya mana mobelas ya orang kayak itu foto boya. Oke jadi sekilas video ti abdi menurut saya pilih share komen